eta paal teh disebutkeun fiil. Cirina nyaeta aya tapail ta. Wa atas kitu keneh nya. Eta teh lapat fiil keneh fiil. Non cirina eta aya tatanisan. Qala syekhul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa alumihi fi dawrini amin ya rabbal alamin. Bita fa'alta wa atas wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lu yanjali. Para hadirin rahimakumullah, simpre bados ayeuna bade daskeun hanca kamari nya nyata dina bab kalam keneh. Kamari kalam dijieun tina isim, ayeuna kalam arek dijieun tina fiil. Tah ayeuna urang kanyahokeun fiil heulanya, urang nganyahokeun fiil. Tah bita fa'alta wa atas wa yaf'ali teh nyaeta tujuanana ieu teh ngajelaskeun masalah fiil. Tegasna nyaeta nganyahokeun masalah fiil. Amari masalah isim, ayeuna masalah fiil. Ta'arif fiil ieu nyaeta kanyahoanana ku lapad anu aya tapailan. Ku lapad anu aya tapailan, contohna fa'alta. Tah eta fa'alta teh disebutkeun fiil. Cirina nyaeta aya tapail ta. Wa atas kitu keneh nya. Eta teh lapat fiil keneh fiil. Non cirina eta aya tatanisan. Aya tatanisan. Disebutkeun anu tos teh fiil teh. Terus deui nyeunang fiil naon ieu? Fiil madi, beusi kitu nya ieu teh fiil madi. Terus kumaha ieu wayab ali tah ieu if'ali teh nya fiil nya, if'ali teh fiil. Fiil naon ieu ai mah fiil amar, ai tadi fiil madi kusabab aya tapail jeung tatanis eta lapat fiil. Fiil mah fiil madi. Ari ieu if'ali fiil amar. Kusababna aya iya mutakaliman gitu nya, if'ali. Eta fiil amar kusabab aya iya mutakaliman. Akbilana wa nuni akbilana kitu keneh sarua nya. Akbilana oge nyaeta fiil amar kusabab aya nunaninya, aya nunaha. Tah ieu naon ieu disebutkeunana masih keneh nun taukid keneh, taukid. Fi'lu maji anana fi'lu yanjali. Eta kanyahoana jelasna tadi. Fi'lu yanjali teh nyata ngajelaskeun masalah fi'il. Nya masalah fi'il madi, fi'il amar. Ngajelaskeun ieu. Bisa kanyahoanana lapad fi'il ya ku ayana tatanis atawa pangil ya, pangil atau tatanis lah disebutkan kanyaho. Jadi lapad itu setiap lapad anu aya tatanisan atawa tapail eta dingaranan geus kitu teh nyaeta fi'il madi. Setiap lapad anu aya ieu
mutakaliman nempel dina fiil eta dingaranana fiil amar. Tah eta nempel hadin kusir teh gitu. Banyak terus mudah-mudahan ya ilmu nahu sing drap ka urang sadaya amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.